Urang geus ngadepean ka si dia lagi. Ngadepean kumaha ieu pan aing teh tadi teh nelpon ka sia teh. Aing boga ambe awena 2. Aing teh boga anak 2 anakan. Wae ditukeurkeun hiji. Udah maneh mah sok teu pararuguh pisan ek ngejual embe teh teu nanyakeun teu naon. Teu ngabejaan di mana tempatna, di mana embena. Geus puguh we nu si Dani geus puguh ngabejaan. Tempatna di mana di dieu mah tak urang nyamperkeun ka dieu. Yo, tong sok blowah-bloweh kitu. Yo, mun si Dani nawarkeun mah ku sia teh ajak bawa manehna ka dieu, ajak ka kandang, mana kandangna gitu, anterkeun mana embena ku aing dibawa. Nah, ayeuna datang ka aing. Ngomong-ngomong domba si Dani ye deuleu ku sia tah, Anakna ge 2 deuleu. Tah anakna 2 awena hiji tah. Ih, masalah embe mah ieu ge. Anu eta si Dani kumaha atuh aing geus ngaduitan ka si Dani. Jiji kumaha si Dani kumaha. Geus nyung tangan si Danina nah atuh gini yang embe aing di aku. Iya enggak jadi kumaha ya jadi lieur kayak jadi lieur aing kumaha ieu. Jadi lieur kumaha jung bawa tangan si Dani tangan gitu ya. Anjing. Aing kumaha tuh. Diruk di aing. Tadi duit aing geus ka si Dani di sawareh. Masih ucup. Aing. Duh, kana rugi aing.